Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di channel Da Budak Bager. Dina kasempetan danget ayeuna sim kuring baris midangkeun carita pondok basa Sunda anu judulna teh hayang disuntik kenging Kang Taufan Ramadan anu dicutat dina mangleonline.com. Kukituna mangga nyanggakeun. Hareupeun imah aya dokter umum anu anyar muka praktek, Dokter Hesti Khairunisa. Sok sanajan praktekna kaitung anyar, loba pisan anu ngadon tatamba teh. Salirana someah dareh deh, ngaladenan teu ngabeda-beda jalma. Obatna nu manjur jeung pangpang namah biaya dipariksa teu mahal. Malah kalan-kalan keur nu teu mampuh mah sok diharatiskeun. Nyaho teh kuring mah cek beja da can pernah dipariksa. Bararai teuing sing dijauhkeun tina panyakit. Kuring sorangan can nyaho ari rupana mah Dokter Hesti teh kumaha. Sanajan imahna paeunteng-eunteng tapi da can kungsi ningali. Sapopoena dinas di rumah sakit kabupaten. Sorena muka praktek nepi ka peuting. Geulis jeung masih lalagasan deui cenah. Kuring jadi rada penasaran barang ngadenge beja aya dokter ngora geulis jeung masih lalagasan mah. Lantaran hayang ningali dokter nu geulis, isuk-isuk teh tos salat subuh tarasare deui. Tuluy maca koran di hareupeun imah. Bari tetepan mah teu weleh manco ka imah dipeuntaskeun. Red kapentas aya awewe ngora kaluar. Teg wae pasti eta nu disebut Dokter Hesti teh. Bener wae sapantaran ngan leuwih tegep. Perbawa profesi dokter sigana teh. Teu lila manehna asup kana mobil. Tayohna mah rek indi tugas ka rumah sakit. Ti harita mah sok mindeng ngamodus maca koran mun isuk-isuk teh. Osok oge api-api moyan ti lantai 2 nyerangkeun nu geulis indit gawe. Dokter Hesti mah sigana teu nyahoeun yen unggal isuk aya nu nyerangkeun. Hiji poe adik kuring nu bungsu nu kakarek SMP hareeng. Basa ku indung rek dipariksa ka dokter teh kuring rikat nawarkeun sorangan. Rek dibawa ka Dokter Hesti cekeng teh. Barang kuring tepung adi teh tuluy dipariksa tensi. Geus kitu dikedengkeun dipariksa dada jeung beuteungna. Rada kabita berang ningali adi dicagapan dadana ku alat kodokterana teh. Duh, mun kuring dicagapan ku dokter geulis kieu mah hayang terus. Beres nganteur adi kuring jadi loba ngalamun. Nya ngalamun hayang tepung deui jeung Dokter Hesti, tapi kumaha carana? Kudu nganteur adi deui apa geus cager ayeuna mah. Sanggeus ngahuleung lila kakarek boga akal. Kuring rek api-api gegeringan we. Tapi kalah ngahuleung deui lila. Gegeringan naon? Hapan gering mah teu bisa dipaksakeun. Sanggeus sababaraha lila nyeh kuring seuri. Rek begadang wae main PlayStation nepi ka subuh. Tuluy isukna tong dahar. Biasana lamun peutingna tos begadang jeung beurangna teu dahar mah sok asup angin jeung awak rada paranas. Teu lila nungguan teh kuring da pangheulana nu dipariksa. Mangga calik pokna bari dibarengan imut. Jajantung asa ratug. Duh, imutna meuni kareueut. Lain geulis gunung Dokter Helmi mah, tapi geulis nu sagelis-gelisna. Tika jauhan tembong manis, tika deuketan kareueut. Mun geus jadi pamajikan mah hayang ngarontok da. Naon nu karaos? Pokna halimpu bari neuteup anteb. Iya dok, cekeng teh bari tuluy ngabohong api-api babatukan. Ngarah dramatis disangka nyaan gering. Awak paranas tiris sareng rada lieur. Batuk oge sakedik. Mangga ka dieu pananganana. Suiterna cobi dilaan. Urang parios tensina. Pokna bari mawa alat. Jung nangtung nyamperkeun kuring. Teg jajantung ratug. Darah mah normal sae. Dokter teh rada kerung. Cobi ngedeng.
Kuring hidung sorangan ningkapkeun kaos ngahaja ngarah tembong dada atletis kuring nu meunang ngabentuk di gym. Wios teu kedah dibukakeun, cek dokter Hesti bari nutupkeun kaos. Rai beungeut kuring beureum, dah hidung sorangan hayang dibukakeun. Padahal maksud teh ngarah mariksa dada jeung beuteungna langsung kena kana kulit. Tuluy dada jeung beuteung kuring dicagapan ku stetoskop. Padahal mah kahayang teh hayang langsung dicagapan ku leungeun bae. Beuteung kenca ditepakan, kitu oge beuteung katuhu. Bari nanya nyeri jeung henteuna. Awak ngadadak ting sariak, jajantung beuki ratug. Geus beres asa teu karasa, kuring hudang. Tuluy diuk deui dina kursi. Lebet angin biasa katawis namah kedah seueur istirahat sareng tuang. Kuring ungeuk bari panon mah terus manco kanu geulis. Ieu aya resep nu kedah dipeser. Vitamin sareng suplemen. Kedah nuang obat hoyong disuntik wae dok, cekeng teh nawar. Pedah adi mah kamari cenah disuntik bujurna. Jeung teu sakara-kara ari geus disuntik mah langsung cenghar. Teu tiasa sembarangan atuh disuntik mah, cenah bari angger imut. Kuring asahan neueul, padahal mah bae disuntik oge ku dokter sagelis dokter Hesti mah. Keur leutik mah malah nepi ka ayeuna oge pangsieun-sieunna disuntik teh. Ari ayeuna sanggeus ningali dokter Hesti mah bet hayang disuntik wae babawaanna teh. Teu gering teu nanaon oge. Sanggeus beres dipariksa jeung babayar, kuring tuluy mulang. Obat mah teu ditebus, da teu gering nanaon apan. Langsung disarekeun wae oge cenghar deui. Samemeh sare teh bet tuluy mikiran, engke saminggu deui api gering naon nya. Geus kitu mah reup wae peureum. Tah rupina mung sakitu bae carpon anu tiasa didugikeun dina danget ayeuna. Mudah-mudahan wae tiasa sakediknya ngahibur ka para pamiarsa anu tos keur sasumping di ieu channel. Mangga diantos saran sareng kritikna mangga diseratkeun bae dina kolom komentar supados dina episode nu bade dongkap tiasa langkung disampurnakeun deui. Hatur nuhun tina kasumpinganna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.